أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مستعينا متبركا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ibu-ibu jan kadang muswatan jika canda lahar buang can palingan jika nula leles gitu berarti pami ibu jan taruang sarua sugan wengke terus beres acara di haturanan di bumi masing-masing ulah nyirikeun pisan labarna urang dongkap ka ieu tempat teh kalayan niat hade deusian ku hade silih doakeun leres ibu gitu duka beuh ningalikeun we gitu rada kasep meureun nu ngaos teh batur mangaja besalam kala kamalam kali deui ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya nang pakuwut kudu dikebrakeun wae bo aya tuh tarik pakuwut buaya loba buaya kakak video. Bismillahirrahmanirrahim masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Assalatu wassalamu 'ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu 'alayya wa'tuni muslimin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bunayya aqimis shalah. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ni'matani maghbunun ala katsirin minan nas as-sihhatu wal farah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Puja-puja dipagias rasa puji nu jadi pagias ati rasa sinaran bahasa syukur sumangga urang sami hadirkeun tos hadir urang raoskeun tos karaos urang sanggakeun kadang Allah anu seueur mabari kanikmatan ka urang sadayana utamina nikmat badan sapucuk anu moal tiasa kaukur sok sanaos urang boga pangkat luhur
Mudah-mudahan urang sadaya sing tiasa syukur kana nikmat anu parantos dilungsur malah mandar urang sadaya jadi jalma anu mujur. Sakabeh kabutuh kamakbul margi eta pisan janji Allah dina Al-Qur'an anu parantos kacatur. Wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidan. Sholawat kawilujengan mudah-mudahan kalimpah curahkeun ka junjungan Rasul panutan umat anu lanjak sare Islam anu geus natrepikeun kabagjaan dunia raul akhirat sahawe jalma anu daek taat. Nyatakan kanjeng Nabi Muhammad kabulawargina para sahabatna tabi'in tabi'atna mudah-mudahan mugi ka urang sadaya selaku umat manten. Malah mandar urang kali kulawargi urang sadaya nak mugi-mugi tiasa ngingikeun syafaatul ummah jaga di yaumil jaza amin ya rabbal hadratul mukarramun kersana para alim ulama wal ju'ama penerus perjuangan bangsa sinaran agama anu kusim kuring nepi ka hormat mudah-mudahan para ulama sing ditambih-tambih barokahna amin ditambih-tambih milik rezekina amin ditambih-tambih kasehatanana amin ditambih-tambih pamajikanana ibu-ibu terjadi rek calangap amin teh ai rek ngaminan salagi aing tukang ngaji bo urang doakeun guru-guru urang para alim ulama mudah-mudahan sing ditambih-tambih kamuliaan tur kabarokahan amin ya rabbal para aparatur pemerintahan desa teristimewa anu kasaksen urang sadayana pakuhu rasa alim ulama anu nampak hadir di tengah-tengah urang sadayana alhamdulillah beserta rerenganana alhamdulillah tiasa ngiring kikibung di naraga tasyakur walimatul hitan Ananda Muhammad Aflan Ahzafani Baskara mudah-mudahan paku kali reng-renganana aranjeunna ku Allah dirasa dina kahirupanana sehingga tumiba murad kana golongan jalmi-jalmi anu amanah soleh barokah ya rabbal teristimewa juga sohibul wasilah dina leresan ieu waktos kersana maskirun Ibu Yanti sebagai sohibul hajat oge sohibul wasilah nu matak janten urang sadaya na tiasa kaungkul ngariung pamperjonghok dina ieu tempat anu sakitu saena mudah-mudahan maskirun sareng Ibu Yanti ku Allah perjuangan sareng pengorbanana digenti ku Allah kalayan perkara kehadian anu manglipat ganda amin kum sadaya nu sami rawuh oge teristimewa keluarga besar dari Semarang alhamdulillah informasinya satu bis betul mas ya mas kalau ceramahnya pakai bahasa Sunda ngerti nopo boten mas boten saya juga orang Jawa mas aslinya cuma tuh beda Jawanya ya saya juga orang Jawa dari Indramayu cuma emas Jawa juga dari Semarang beda saya nggak bisa bahasa Semarang mas bahasa Indramayu juga rada kagok udah bahasa Sunda saja petelier iya emasnya sambil belajar aja mas ya gitu ya jadi setitik apa setitik mas iya ya setitik bokat be anak sing ngarti ya mas ya gitu mudah-mudahan keluarga Jembar dari Semarang ku Allah ditambih-tambih keberkahan amin sadaya nu sami rawuh anu hadir dina ieu patempatan mudah-mudahan riungan urang sing janten wasilah alasan Allah Subhanahu wa taala ngabulkeun ijabah urang sadayana amin ngajembarkeun milik rezeki urang sadayana amin mudah-mudahan urang sadayana sing ditebihkeun tina balai amin pala putra urang sadayana sing disolehakeun amin ya Allah ya rabbal teristimewa kanggo panganten sunat Ananda Muhammad Aflan anu encan disunat entos disunat anu ta can disunat insyaallah ke enjing mudah-mudahan wasilah hitana anjeunna ku Allah dijantenkeun
amal soleh pikeun ibu ramana dunia akhirat. Oge janten murang kali anu soleh kanggo ibu ramana dunia akhirat, kanggo kulawarga masyarakat agama sareng bangsana. Amin ya rabbal. Nitih wancinu mustari ninggang mangsa nu sampurna takdir teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar. Jodoh bagja pati cilaka gerak usik malikna urang sadayana, termasuk kumpul ngariungna urang sadayana dina ieu waktos. Telesot tina kudrat sareng iradatna Gusti. Alhamdulillah urang sadayana ku Allah dikersakeun oge dikawasakeun kalayan aya dina kaayaan sehat tur afiat. Sok sanaos aya saeutik rasa tunduh leres, rasa cangkel leres, rasa hoream leres. Tapi alhamdulillah urang sadayana tiasa dongkap ka ieu pangaosan. Bahkan katingali ti panidi tumulang, ayeuna teu katingali ku simkuring da kahalangan ku bumi. Ibu-ibu caralik di ditu da ngahaja hoyong ngupingkeun pangaos. Sok sanaos tetiasa ningali saha nu ngaosna. Sapertos kumaha raraina tapi hadir ka ieu patempatan. Maka ieu teh salah sawias nikmat Kang. Nikmat Bu, Bapak ieu teh nikmat pikeun urang nu ngaku iman ka Gusti Allah. Naon sababna? Sabab urang sadayana boga rasa nu karasa ngandel yang setiap kahadean bakal dibalas ngajadi ganjaran sanggup bakal urang jaga engke dina kahirupan anu salajengna. Di mana tegasna nyaeta di alam kubur, sumawona jaga engke di akhirat. Sabab urang teu apal ibadah nu mana nu bakal jadina nu mana nu bakal ditampi, maka urang salaku jalmi nu ngandel, jalmi nu iman, kajen capek, kajen tunduh, kajen cangkel, urang datang ka pangaos. Leres Bu? Mata urang sadayana lain ngungkul jalma iman, tapi kasebabna jalma nu geus marifat ka Allah. Naon margina? Boga kayakinan jeung ngandel, jeung percaya yen dongkapna urang dina ieu tempat pasti bakal jadi wasilah jeung menangkeun ganjaran ti Gusti Allah. Mata usikna urang ti bumi ka dieu disebutna harakatut taati dalilul ma'rifat kama anna harakatal jismi dalilul hayat. Kartos teh Bu, cari cingwe gini. Ai ibu teh keur nonton tak keur ningalikeun ieu teh. Sejak bade nonton tak bade ngaos. Kapan tadi teu nanya ieu teh kami teh cari cingwe ditanya teh. Jika nu ti bumi ti sore mula malati isuk jedur gitu. Gamis di setrikaan, tiung di pirihan. Ngaderet dibuka lemari, ibu bapak kan terang. Kumaha pamajikan urang baju di lemari sakitu mah gunduk anggerepok teh. Mamah guat atuh angkat ka pangaosan mah bapak ada eueuh bajuna. Moal di lemari naon bae teh? Sok ane mata kade ningali pamajikan urang paku nya. Duh kali buku mata. Lamun ningali ibu-ibu kan wayahna sing sabar. Lamun bade ngajak pamajikan kondangan teh ulah dadakan moal bener matak dipaseaeun. Namun sababna pamajikan urang mah mun muka panto ge teu cukup setengah jam. Ngahuleun heula jika nu teu idem kieu. Cek urang mah beda jeung bapak-bapak. Bapak-bapak mah lamun ayeuna geus muka panto moal biret deui jeung moal lila. Cakur nu kadeuleu langsung ditewak dianggo paduli rek alus rek hanteu eta teh bapak-bapak. Nu penting mah di calana. Beda jeung ibu-ibu. Muka naon panto lemari dibuka, panto teh gitu. Ngahuleun heula 3 jam setengah. Mana ieu teh? Nah, ieu teh warna toksa kitu nya dianggona antara warna coklat. Lama warna toksa, bilih kumaha onam. Ieu warna pink. Ulah kapan geus kolot abdi teh. Nu mana atuh nya? Ya Allah 3 jam setengah. Cek salakina mah geuatkeun atuh ieu. Tulisan teh undangan, engke Bapak bajuna atuh luas eta salaki bajuna ka mana sugan teh dibuang ka mana di lemari pada moal gunduk eta teh ibu aya orang dia nu kitu aya astagfirullahaladzim
Halo, halo, ibu, bapak, aduh, malaweng bae. Ayo ngaji jeung kuring mah teu kenging malaweng. Upami kuring halo bapak ibu, hai. Nah, gitu, ngerti nya? Nah, itu konsentrasinya dianggo. Upami kuring hai bapak ibu, halo. Bisa. Cobian tuh bapak-bapak, aduh, iya, kamana laukna dibedah nu bapak hajat sugan teh. Oh, kapan di dia mah cor surugana cikijing ya di pali dia salah sabu ya kenapa ku? Iya, itu tara saat tadi. Lain nama saatnya, sami bae. Oh, oh di saatan. Oh, di saatan. Halo. Ibu coba cari cingting bising salakina kawin deui. Ngomong atuh, halo. Pak kapan aya? Abung-abung can dibere parasmanan nu nyirikeun pisan. Da moal dibere parasmanan bari naga heuh. Sajeng teuing Ustaz, abdi mah teu ngarepkeun parasmanan gitu. Mudah-mudahan we balikna diberkatan sarua bae nu kitu ge teh. Ngan beda cara wungkul, mun parasmanan mah barang daharna lo dina piring heuh. Lamun eta mah dina keresek gitu. Halo. Ah, pan resep aya jeung ibu-ibu teh. Da kuring mah jarang ngaji jeung bapak-bapak teh. 177 Pak Bu majelis taklim deui sian. Hiji oge dina 7 teh jamaah bapak-bapak teh aya. Mata ngaji ibu-ibu mah rame. Enggak ada elu, enggak rame. Untung we ibu-ibu deket da kami mah lamun ngaji teh 3 syaratna. Hiji siapkeun kopi hideung. Nu kadua ibu-ibu tong jauh diukna. Nu kadua sound system kudu madep ka dieu. Naon sababna? Sabab kami mah gogorowokan ngajina. Itu adatna orang Jawa. Orang Jawa mah beda jeung Sunda. Orang Sunda mah bahasana lemes pisan resep. Abdi panengupingkeun orang Sunda ceramah resep adem nepi ka tibrah hees. Udah kumaha orang Jawa asli mah ampel ligung perbatasan Indramayu tungtung tadi itu bahasa tok paku pasitran da ieu ngakuuna teh ibu haja entin nu kapunggurna kantos janten geuwu tungtung paku tadi itu perbatasan Indramayu mun hajatan sapertos kieu nu diundang teh duna kuwuna 2 kuwu ti Majalengka jeung kuwu ti Indramayu desa Cibeber 2, tapi sabab adat kebudayaan ka Indramayu di ditu mah kadang kawis upami mundan oge nanggapna teh wayang. Di ditu mah dangdutan sandiwara, di ditu mah adatna kacandak ka ditu adatna. Ngan ari wilayah mah masih ka Majalengka, bahasa tok bahasa Jawa. Mata kapunteun ka orang ieu sintung mana teh? Sintung Sari bilih teh aya bahasa Sunda geuning benten sareng orang dia mah bahasa Sundana lalemes bener teh beceleng bahasa kasar hampura menang mulungan gitu. Mudah-mudahan ulah aya nu pundung bisi engke ku kami di pelototan. Halo halus hai halo bener hai konsentrasi kene hai halo ai geus kabeli sedangkan ngaji jeung kai mah teu meunang nundutan alhamdulillah ieu teh nikmat naon sababna sadar teu sadar urang teh keur ngebrehkeun keimanan jeung kamaripatan nah geuning bahasana maripat nyaho urang teh nyaho naon diukna urang di dieu menang ganjaran sok di dieu punten sok punten bari ditaros ieu masyarakatna ibu datang ka ieu tempat diburuhan teu di amplopan teu ku bapak hajat sih bener ibu nah hareup bapak badai kanan teu di amplopan tapi datang ka ieu tempat nah hareup badai kanan hah sabab yakin dina hati apa bakal menang ganjaran ti Gusti mata usikna urang mah disebutna harokatul barokah naon cenah Bu insya jeung usikna urang ka dieu jadi ciri naon
harakatut ta'ati dalilul ma'rifat kama anna harakatal jismi dalilul hayat. Naon cenah? Sugan teh ningalikeun teh heulek nurutan. Horeng teh malah malawan. Da kami mah meulang lamun isukan ditaros tulus cios teh cenah ngaos di Siemas. Tulus. Nya ti mana nu ngaosna di Cirawa. Nya saha nu ngaosna si Uci. Nya saha Uci teh heuh eta Ustad Cirawa. Oh. Nya nerangkeun naon nya teuing. Ai awak diuk di mana heuh tu tangan paku. Nya mah nya teu kadele ka tempo. Ngan harita mah keur malawang saeutik. Saeutikna sakumaha? Heuh nya sajam satengah cenah kitu. Oh eta mah tibra lain mah. Jadi harokatna urang usikna urang teh dalil urang teh makrifat ka Allah. Apa kajen teu diburuhan ku mas oge ahrek datang naon sababna? Sabab yakin diukna urang bakal ngahadirkeun ganjaran aya nilai silaturahmi saur Kanjeng Nabi sing saha jalmi lamun hayang resep dijembarkeun milik rizkina dinaon tangguhkeun ajalna dipanjangkeun umurna palyasil rahimah maka silakan sambung silaturahmi urang teh duh cara pakuwu ayeuna pakuwu lamun ayeuna door to door dongkap ka masyarakatna ridho pakuwu loba keneh padamelan. Mata pakuwu pinter setiap aya acara datang bahkan dirangkep nu sambutan nya sohibul hajat nya sebagai perangkat desa aya nilai silaturahmina katingali masyarakat kami blok Sintung Sari Araya cek pakuwu datang ka imah hiji-hiji mah riweuh nah ieu sih Mas ieu ieu nu sok dawet teh ieu nu sok di puskes Mas ieu di dieu orang Dimas pilih kami coblos nomor 2 apa sih dia Gusti Rasul anak cina iya melangganan tapi lamun leser sok karena bere bonus sehat-sehat panjang umur Mas ya alhamdulillah Gusti dijabah. Terus Mas, lah meeting salah mana? Iya, jadi sehat materina Mas. Sehat-sehat Masya Allah. Gusti Allah Bapak. Masya Allah, langganan alhamdulillah diijabah. Pernah cerita gaduh murang kali ayeuna dipendakeun. Masya Allah, betah alhamdulillah. Doakeun ieu para emas-emas Sintung Sari ieu da baleleungar orang Sintung Sari mah da bogaan emas. Gerak dulu lamun ditimbang eta sabaraha kilo bener paingan kajeun orang naon teh desa naon bagus teh naon desa Kasuri kajeun teu boga pasar sapertos Cikijing da yakin pangbeungharna kajeun eueuh toko emas ti dieu pusatna Masya Allah sok deuleu bayangkan orang teh orang Sintung Sari palingan kami nanya ke tukang emas cente Bu Haji di mana belanja emasna Sintung Sari aya di dieu ya Allah Gusti dararde alhamdulillah ikajan urang cangkel da apal naon cenah Bu apa naon diukna urang hadirna urang bakal diganjar ku Gusti Allah dan nunamina ibadah teh lain wungkul ngaduduk salat maca Quran jeung sajabina tapi urang nyumponan hak tatangga ngamuliakeun tatangga dongkap ka pangaosana pangulemna idkhalu surur ngabungahkeun gede ganjaranana sebagian teu naon ciri iman ka Allah konsepna naon urang ngamuliakeun tatangga di antawisna wujudna naon di mana diundang datang eta teh dalam rangka naon ngamuliakeun tatangga ieu bayangkeun si emas lamun ayeuna ngayakeun acara ieu kapan sok emutan Bu ayeuna si emas nu gaduh acara jaga urang teh oge sami bakal gaduh acara leres teh naon bae acara nu diseja atanapi acara nu teu diseja ari kitu aya acara nu teu diseja aya acara naon kematian sok diacarakeun tara
Ya diacarakeun. Kapan pemulasaraan jenazah? Tadi diacarakeun Bapak Ibu sumangga anu bade nyaksenan pemulasaraan jenazah duwi karengsena itu rame kabayang lamun eta acara aya nu maot keluarga eueuh nu datang hiji-hiji acan rek dihibakan ku urang teu bisa aing lieur kumaha ngibakan nu maot dititah ku urang teh bere kala cicing wae jika tugas gede hibak sorangan. Ya Allah, lieur eta sabab tebogaan ilmu, da bonggan jauh jeung tatangga, teu akur jeung tatangga, sedengkeun urang teh boga acara. Acara naon? Nu terencana, atana tinu wah hese ngomongnya. Buah-buah peda-peda can parasmanan gitu. Mas di lusana sok umam heula, Mas. Bahkan kamari ngaos di Cikampek, ya Allah. Sugan teh dibawa ke mana kasar barudak santri. Ayo orang teh dibawa ke rumah makan. Cek abdi teh, nah iya gitu tempat hajatna. Kang cete ka mana ieu teh? Ih cenah Pak Kiai urang tuang heula cenah gitu. Di rumah makan di ditu. Mata abdi pas keut sugan cente ka Ibu Jenal heula cente kitu. Alhamdulillah. Tutup encan meureun gitu. Alhamdulillah. Heda bonggana urang tara dongkap di mana dihunleun ku tatangga. Begitu aya naon? Aya acara anu teu direncanakeun, ternyata datang musibah. Ya Allah. Eueuh nu daek ngumumankeun. Eueuh nu datang ka imah sok bupayangkan. Nah orang terek hirup model kieu teh pangen pantas saukan jeung Rasul mangkana yu'minu billahi falyukrim jaro lamun anjeun iman ka Allah maka sok muliakeun tatangga. Apa konsepna sing bager ka tatangga? Kabayang lamun urang ayeuna aya maut keluarga Gusti kumaha cara ngibakanana teu apal beda-beda ngibakan nu maut jeung ngibakan urang mah. Urang mah lamun rek ibak teras tiris cukup we paduka sebret ku cai geus beres. Nu maot mah teu bisa tungtungna urang teh teu pondok akal. Eueuh nu datang ibakan eta nu maot kapaksa dibawa ke setim dicaket imah tatangga. Nambu cenah semprotanana rek naon pokona mah nginjem bae. Dah cenah kuring marek sare cek nu boga setim teh disangkana rek ngumbah motor horeng teh ngumbah jenazah cek mayit lain cek gitu berentai teuing naudzubillah demi mata alhamdulillah ieu datang in ahsantum li anfusikum naon cenah Bu dulu eta kikiaran wae juga nu belo ya. Aing suka teh ditempel Pak Bu. Ibu-ibu mah wajar, da loba emutanan, loba bayaranan, loba cicilanan. Leres teh. Tarik tah. Wajar, sugan bapak-bapak. Bapak-bapak mun ayeuna ka mana Pak cenah keluar ti imah rek ka sawah pasti moal jauh iwati macul. Ibu-ibu cicing di imah sok tingali cicing na ibu-ibu di imah yakin moal cicing. Ningali lemari kotor dilap. Ningali pabalatak tengah imah diberesan, kasur pabalatak diberesan. Aduh caroge engke siang dongkap masak sangu canasak masak segala rupa. Cicing na pamajikan di imah moal cicing. Bener teh? Takara taros ka salaki. In asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Cicing. Naon cenah Pak? Falaha. Aing cicing wae. Tarasaan tadi teh kuring terada panjang eta macan teh. Nya palaha jeung cicing-cicingna. Bener lumayan. Nu kitu ge istilah kolot mah sasieur sabeunyereun. Untuk kabel ge lumayan tungtungnya. Jadi mun aya nu nanya penting ngaji naon? Palaha.
Penting ngaji naon cicing. Jadi anjeun kumaha tadi teh cicing wae. Tira cicing lah ti saprak ngaji lebih ka beres. Molor eta pangaranna. Nah untuk bilang ini dalik. Bener. In asantum yang musikum. Naon eta teh? Lamun urang berbuat baik, maka kebaikan eta bakal kembali ka urang. Ayeuna maskirun ayeuna gaduh hajat. Urang bakal gaduh hajat engke. Insya Kabayang lamun ayeuna maskirun ngayakeun acara. Eueuh nu datang. Teu aya nu datang. Kumaha perasaan maskirun? Sedih, kumaha lamun burak di urang, sedih teu. Hanas tos mencit embe. Hanas tos masang papayon. Hanas tos nyewa sound system. Ieu teh bentuk pengorbanan. Bentuk perjuangan jeung pengorbanan maskirun. Kamu naon? Ngahadirkeun syukuran. da ieu teh dibayar ieu teh. Mas, ini papayon punya siapa, Mas? Punya orang. Pak Umi. Nanti bayar ke Pak Umi, Mas ya? Bayar. Kalau sound system punya Mas. Pinjam. Berarti harus bayar Mas ya? Bayar. Encan ngundang mobile. Di mana aya nu gratis? BPJS nu bejana gratis teh kudu nya komoh mobile. Kapan itu ka dieu teh lain hib. Kapan mamawa mobil teu bisa jalan sorang. Kudu mawa sup. Ayo supir teh kudu diberero, jeung kudu dibawa ka parasman, bari dikuselan am, eta teh nembe kanggo supir naung, encan kanggo mobil, kudu leuwih geud, tibatan sok. Tolong perhatikan Mas. Hampura. Bising teu ngarti Pak Guru. Bising teu ngartos. Bising pohon urang teh kedah silih emutan heuh tah wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis tah kitu. Tenang Mas. Alhamdulillah. Maka tanya ayeuna Mas kaden sanes pribumi, tapi begitu hajatna dijawab ku palawargi sadayana, da yakin nu datang ka ieu tempat teh jalma-jalma nu teu bermasalah jeung Mas di dia. Dalam ayeuna boga masalah mah moal daek datang saat sirana wajatan maskirun cuy. Nah, cenah ce meuk kitu ampun moal datang nyeri hate meser es dawet es dawetan. Jadi dendam moal datang kami mah. Maka udah datang itu jamaah-jamaah yang tidak punya masalah dengan maskirun leres. Maka nanti Bapak Ibu punya acara maskirun apal si anu nu datang teh, geuning apal sabab mere amplop aya ngaranna. Kudu diundang, datang, naon sababna? Merasa perhutang, ngarasa boga hutang, lain hutang amplop, tapi hutang kebaikan. Di mana? In asantum li anfusikum. Betik ke titik, ala ketala, jaga ngegeto, bakal kapan di melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng, melak hade jadi batosan cabe. Itu. Da ieu teh upami teh ningali maskirun mah moal dieusi ku kami teh ngaji teh. Batur mah pi 2 bulaneun ngalamar teh Pak Guru. Ieu pi 2 dinteunan. Tadi we bade naik ka dieu, ayeuna leupeung ti Maniis. Kang wayahna kanggo naon engke sasi satengah deui. Sasi payun Pak Guru. Tah tadi ngebel maskirun 2 poe ngalamar. Abang jodohna alhamdulillah. Aduh alhamdulillah kabeh bingah ka silaturahmian ku si emas sareng si tetehna di ditu.
tinggal abah nawe belum ke sana. Bawa nanti kalau ke Cirawa, Mas, abah ya, mampir ke pesantren. Jangan lupa 5 bungkus. 5 bungkus, beli 1 gratis 4. Salatu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Jadi teka nikmat, judul nafas. Di mana lahirnya ia acara? Tina bahasa, tina rasa. Rasa naon? Rasa bingah. Di pasihan murang kali anu tumbuh sehat. Teras eta murang kali teh hoyong bapak. Geuning rerencangan dedek mah tos disararunat. Malihan mah nyaur eta murang kali teh sunat teh seperti apa dedek mau ngerasain. Abong budak. Da aing mambung salerosna baheula disunat teh. Teu paku embung lamun lain syariat lamun teu dititah ku komo lamun teu dibenbenjok ke dipangmeserkeun cocokan mah embung. Ya abong budak bapak mau sunat gimana ngerasain, mau rasain sunat gimana rasana. Dae kabunga lain pedah boga ya si mas teh, tapi sabab aya rasa naon? Bunga ka Allah jeung bunga ka murang kali. Murang kali sehat. Matak dayakin lain peda benghar, lain peda gaduh si mas kajen tera kudu barang tambut kata tangga. Bener? Bener. Da ieu ge can dibayar teh. Sistem can dibayar bener. Mubaleng. Tenang, gratis. Aing buat asa burak ngomong gratis pak boy. Gitu. Insya Allah. Tera. Lebih kang nganjuk demi budak tera. Naon sababna? Ieu bentuk perjuangan. Ngayakeun ieu sound system, ngayakeun ieu kursi, ngayakeun ieu tuangan jamuan sajabina, ngayakeun ieu naon? Namina papayong. Eta bentuk perjuangan daripada Sayyidul Hajat. Urang bakal karasa engke. Cukup eta naon dikorbankeun naon tanagana doh capek-capek oge kudu eta Mas Kirun teh ka Cirawa milarian uci naon cenah Bu sakitu-kitu urang teh bisa milarian naon cenah Bu naon uci teh Ustad si upami dina di Facebook mah, di YouTube mah disebutna Ustad Muda. Kapan nami kuring teh muda im? Manya Nabi muda itu sebutna Ustad Tatang, dia nyambung. Jadi Ustad Muda channel, jangan lupa subscribe, share, diklik channel. Komen mungkin ya. Iya ike tampil ke. Tadi ke Salman jeung si Mas aya asup kasih Yusuf mungkin. Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Gitu. Insya alhamdulillah ayeuna subscriberna tos aya 200 jami. Nganongton awe eueuh nu subscribe. Mudah-mudahan anu keur sasabeure sing panjang buntut amin. Apa malawong ngaban. Sing panjang umur. Alhamdulillah. Kajen capek aya pengorbanana. Naon kacapena dikorbankeun? Ka mana? Datang milarian si Uci. Datang ke tempatna. Tempatna ge beda di ditu mah teh jiga ieu mah alus. Anyar ngechatting, anyar ngabangun ieu teh. Muni sae wayahna hayang dihadiran cenah kitu malam engke malam iraha malam Jumat padahal mah abdi teh tos aya acara sagaresna mah acara sasihan riadohan sareng barudak santri di payun ngan ngahaja we duh hilap di abina ge jadi sasadu tadi sonten teh moal bisa ngisi cinta gitu aya naon aya konser mau di mana cenah Kang eta cinta di naon teh desa naon Kasturi, poho bae. Desa Kasturi, mangga geus bingon payun we. Tuh, bayangkan demi si emas ieu teh.
Emasnya kajen capek datang. Kenapa? Di mana ayat perjuangan, mesti ayat pengorbanan. Lain mungkul tanah gajeng emutan, hartana dikorbankan cekami oge. Da ieu teh kabeh kudu mayar. Alhamdulillah. Tapi kadolong ku palawargi sadayana. Tematak jadi beban, kajen kudu perjuangan, kajen kudu ngadirkeun pengorbanan. Regreg, ayeuna datang ka ieu tempat alhamdulillah. Kabayang lamun teu datang ceuk si Mas teh, mah ka mana ieu cenah tetangga urang sakitu imah loba, di sisi di gigir aya, diharap di tukang aya. Tapi geuning eueuh nu sumping sedih palawargi hadirin sadayana. Matak pada prinsipna bener, hirup di alam dunia teh tong poho urang teu bisa sosoranganan. Tombol ayeuna hirup model kieu kan, urang lahir bae perlu campur tangan orang lain, hidup membutuhkan orang lain, bahkan mati orang membutuhkan orang. Sok ayeuna hiji urang hirup butuh orang lain teh, butuh maparaji mabidan. Bayangkan komo lamun budakna sungsang mah. Batur masikir heula, sirah heula, hayu ieu mah kala beuteng heula rek kumaha kaluarna. Uli bawa murun ka mana ka rumah sakit, gak bisa dibedah ka mana, ka tukang motong daging teu bisa. Urang boga tetanggana saha eta, kurang netelan embe. Kajen sok nyisitan embe oge, lamun di tawisan indah Pak, ibu-ibu anu bade ngelahirkeun wayahna cenah pangsesarkeun. Kang, abdi mah cenah can kantos. Kapan cenah tukang nyisit? Heeh, ai nyisit beuteung pamajikan mah can pernah. Teu bisa, ka mana? Kudu lumpat ka ditu ka rumah sakit. Didedel dina set. Ngabutuhkeun orang lain. Mata hirup mah bener, montong sombong, da urang mah bisa nak dibisa. Ulah pedah gaduh wajah kasep jadi sombong, ulah pedah gaduh rarai gelis jadi judes, sok saku mah ulah pedah benghar jadi sombong komo miskin sombong enem. Jalma benghar pakuwu sombong rada mending, pakaiana leuwih loba tibatan urang. Ieu mah jalma ker, jalma tebog, jalma belang langsung sombong deui. Halo, Bapak Ibu kami rek naros. Lamun orok, osok pernah ningali orok lahir ke alam dunia pernah? Kantos Bu? Kantos. Eta orok pas lahir, Kang, tanganna ngepel tamuka. Rata-rata ngepel tamuka. Ngepel. Bedakeun orok. Lamun jalmi maot tanganna ngepel tamuka. Beda. Tapakuran urang mata gedeg tingali lamun Allah geus gedeg tingali. Ari sombong teh pakaian Allah, makhluk teh meunang. Berbujeng jelema nu teu boga daya jeung upaya. Iblis dikaluarkeun ti surga, dosana lain mabok-mabokan Kang. Iblis dikaluarkeun ti surga, lain judi Kang. Iblis dikeluarkan di surga, lain pedah rajin nambut kabang tanyakan bising percaya ka iblis baheula nambut minjem kabang emok teh gitu. Tapi pakuwa gini iblis dikeluarkan di surga. Orang dia sok minjem kabang emok mau diperebut hayang ka surga. Aing mata kaharti. Iblis dikeluarkan di surga, lain pada ngapmaehan, lain mitnah, lain urang nu sok mitnah ngadu-ngadu tetangga, ngomong ke tetangga hayang asup ka surga. Mikir. Iblis we nu can pernah ngagibah dikeluarkan di surga, pagawe urang sapopoe ngagibah tetangga hayang asup ka surga. Aing masuk ke heuh. Naon saya na iblis, panggil iblis di surga gara-gara ngomong kieu, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Naon cenah Bu? Cek aing dulu kapan dah? Aing mah tungtung lintin Ibu.
Aduh, sekarang kayak minum heula deh. Buru tiis kene ya na. Tiis kabeh geuning. Mendingan gitu. Kopi tiis da teh enak. Ai kopi tiis mah kudu nu haneut. Eta. Kapan kan hajat dari libur. Bismillah. Hoyong cai biasa manawi aya. Barudak santri pangnyandakeun cai biasa we. Teu kengen tiis. Salatu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Jadi dosa iblis dikeluarkan di surga lain mabok, lain seneng mancing, mandi. Abong aya keur ibur masalah cai. Teu iblis makara mancing. Tapi jadi dikeluarkan di surga cek tadi eta. Gara-gara ngomong ke Allah, Gusti dari ditanya, iblis, nah teu daek sujud ka Adam. Ana khairum minhu khalaqtani minar wa khalaqtahu min tin. Gusti nyiptakeun abdi malawi alus tibatan Adam. Abdi diciptakeun tina seuneu, Adam diciptakeun tina tanah. Cek iblis, aku lebih baik daripada Adam. Wah, dikeluarkan ku Allah. Goblok cenah maneh. Urang sombong unggal poe hayang asup ka surga. Mikir henteu. Paingan. Halo. Urang aya sadar sehingga apa? Di balik kesalahan urang jeung kakurangan urang daek datang ka pangaosan. Alhamdulillah. Kenapa apa? Sifat asli manusia begitu lahir mas, orok anak bayi yang baru lahir pasti rata-rata tangan ngepel. Kenapa? Hayang boga sagala. Hayang boga sagala. Can boga pamajikan, hayang boga pamajikan. Benar. Pamajikan geus boga hiji hayang nambah deui. Jadi sabaraha? Tah pengantin baru tah. Tuh ya, bengkel ready tah, pengantin anyar teh. Geus dibere hiji mun bisa mah cenah nambah 2 mun diizinan mah. Geus boga 2 nambah hayang 3. Geus boga 3 hayang 4. Geus 4 mun agama ngajenkeun mah hayang 5. Kabeh. Geus boga sepeda hayang motor. Motor geus boga hayang ganti deui. Geus ganti hayang nambah deui. Eta. Matak satu untuk hidup manusia normal pasti bakal hayang. Kenapa? Begitu lahir ngepel eta tanganna. Tapi begitu maut, Kang. Begitu naon cenah? Maut. Dilepaskeun kabeh. Gedong singgrong teu digendong, pamajikan geulis teu diang. Jadi ais kala kadilirik ku tatang, dikawin ku tatang. Harta dikumpul-kumpulkan direbut ku tatang, diperebutkan ku anak urang mah nu geus maot dipopoho bari amal kurang kan gitu kebanyakan. Rek naon anu dibawa, duit atawa sawahna, menang ngumpul tea, melaan nipu pasea. Kesaltik dukarin akur jeung dulur gara-gara warisan jadi hancur. Taya berang taya penting, taya raja taya kuring, di mana aja sumping temenang tempo anak hakim. Halo rekumaha urang lamun aja lantus daya matak pang pinter-pinter jalmi saha jalmi nu pinter ngamanfaatkeun sesa umur nu aya. Iya sugan-susuganan ieu teh janten amal nu matak ngabela urang jaga dipayeun Allah. Gusti piraku abdi teh teu aya amal hiji-hijiatan, kapan abdi teh pernah salat anjeun lain karena kami tapi salat anjeun sabab sieun ku pakubu. Tong minta ka kami, minta ka pakubu kaditu ganjaranna.
Gusti, piraku kami teh ganjar hiji-hiji acan. Kapan pernah sodako? Sodako hanjeun lain karena kami, tapi sabab naon hayang di alam ku batur jeung tatangga. Perintah ka ditu. Tapi ingat Gusti, abdi pernah ngabagiakeun tatangga, anjeunna nu juga duh hajat, eueuh nu datang, saeutik dokap, kami pangharepna, kajen kami lapar, kajen kami tunduh, kajen kami boga kanyeri, kajen kami teriburuhan, tapi kami datang boga niat hayang ngugemakeun tatangga, da geuning saur Kanjeng Nabi, kakasih Gusti, pal hukrim jaro, muliakeun tatangga, abdi nyatan Gusti, dalam rangka ngamuliakeun anjeunna, cik tingali Gusti, ternyata bener, jadi amal nu mata ngabela urang, mata urang teu apa amal nu mana nu jadi jeung mana amal nu mana nu bakal ditampi. Komaha geus kolot mah geus naon cenah Bu? Geus kolot berarti lamun geus kolot teh geus teu ngora deui. Heeh. Huntu geus rarontok bener. Kulit geus parareot bener. Tatangga geus amburayot bener. Aduh beda jeung baheula ayeuna tingali si Mas mah keur jag-jag keur sehat tanaga kuat. Duh boro-bujeng ngabanting gerobak. Ngabanting pamajikan ge bisa. Naon sababna keur jag-jag tapi tingali mah karasa teu unggal poe unggal waktu tanaga urang semakin berkurang. Kuring mesang badana tiris manasan lilaliyana nambahan nyeri dina cacangkengan ratuan jantung tungkulan di barung kupan lamunan hese sare capek hate kepalai kudi pepende kanikmatan rangan daharna alit-alitan dahar minum pisan penyakit berat nambahan ayo sepuh kitu bayangan geselang seling loba poho jarang eling paningal sagala pangling nah kieu geuning kuring tanya tah ka si emak baheula mah lumpat hayo jeung buhe wani buhe nu ti heula urang nu kasarempet ayeuna mah boro-bujeng kadang kawis salik lami begitu hudang loba nu demo loba nu nyada petak potong tungtungna naudzubillah min tekau kurang hunjar lila atana pinilepkeun sikil ya Allah aduh Gusti keplak-keplak jiga aya nu sirem jiga loba sirem padahal mah Allah nu kitu ngaranna Gusti kunaon ieu encan lamun nyeri cangkeng ya Allah keur mah urang teh salat normal wae ge can kapendak nikmatna salat keur normal sugan aya di dieu jamaah ngiring ka masjid salat nepi ka ceurik baririhan kunaon cenah ceu bet lewe saking nikmatna salat tapi terjajak nyakomoh keur nyeri cangkeng Allahu Akbar batur mah kieu salat teh kieu urang umur 70 tahun can pernah nikmat apa mendakan nikmatna salat asa kacida keur jajag teu ngarasakeun nyakomoh keur kieu keur geuringna keur kieu ge urang geuning kieu salat teh geuning kieu ya can pernah ngeunahna geuning salat teh kieu we geuning nah geuning hek ceurik teu bisa ceurik can kapendak mana nikmatna ibadah teh teu kapendak nyakomoh lamun sok kieu Allahu Akbar aduh sok aya geuning kieu nya aduh Gusti imam nak lila jabari ustad anyar mukim teh pesantren surat kahiji Yasin
Ya Allah, nu kadua eta ta Rahman dibaca. Gusti bener, ayo pas lila tuh lila mun kieu bae ngonci. Ngonci. Begitu pada sami Allah, sami Allah. Aduh Gusti, ya Allah, kalau hulu teu bisa, kahandap teu bisa. Jadi fitnah katingali ku tatanggana. Isukan teu angkat ka masjid deui. Cek salakina, cek pamajikanna, Bapak. Nah geuning teu tajuk, embung anu ngabawa ka tajuk-tajuk di. Ari kitu kunaon? Jeung anu moal salat di. Ari kitu naon? Tingali. Bapak tata kamari salat ngunci cangkengna. Kaluhur teu bisa, kahandap teu bisa. Aing mah bising jiga kitu, kieu we dipaksakeun. Lepot. Naudzubillah ini. Bu. Pak. Mas, mana Mas? Oh, mesti jero. Ya wis, Dora temen. Ngerti beli ya. Bu. Ma. Ayo nu bongkok ka hareup ka tukang. Ayo seuri nanya nu bongkok ka hareup ka tukang. Abah, ya, iki wong sing bongkok Bu, mengarep ka mengguri. Oh, beda ya bahasanya. Depan atau belakang kalau bungkuk? Depan, gak ada bongkok gini, gak ada. Di Sintung Sari, ayo nu bongkok ka dieu. Heuleut cenah bongkok, eta kieu bongkokna. Eta mah lain bongkok, eta mah keur mabok. Naudzubillah ini. Sadaya nu bongkok pasti kaharu. Punten, nu bongkok budak ngora nini peot. Nini anu geus. Nu bongkok biasana budak ngora taki-aki. Halo. Nah geuning kaharep di bongkok teh ngahaja. Minta budak ngorang di bongkokeun tapi aki-aki. Naon sababna? Biasana ari aki-aki mah sok tere. Bener teh? Itu jadi hukum ngan lolobana nu sok tereh maot mah nu geus kalau tapi ayeuna mah musim budak ngora modal. Mau nyare kumaha teu maotna paku baheula mah cocokan budak ece sadar teu anak-anak urang ayeuna panjang geus langka umur 80 tahun da baheula mah budak teh kacoan lamun ulin teh lumpat siksa kabeh badan. Bener teh aya cocokan teh bom-boman sumput buduk ayeuna mah geus eueuh sumputna eueuh tinggal bararudugna budak ayeuna. Kapan ngolah tanaga kesang keluar mata tingali kolot-kolot baheula ieu teh produk baheula nu baheula gesang lompatan di mana sekolah lain memotoran lempang beres sekolah ngarit beres sekolah ngawajukut beres sekolah malah bayam budak ayeuna beres sekolah mampir ka kabogogna kaulinana beda mata ayeuna budak ora loba nu maot naon sababna beda jeung kolot baheula ieu abah hirup keneh. Cek urang mah ulawa kanu ngora abah heula. Sing panjang umur abah punten heureuy. Ieu mah anu naon sababna? Baheula mah usik. Usik Mas. Tapi sekarang mereka jago usik. Tapi naon usikna? Jempolna. Cek. Ayo. Cek. Main game. Eta si goblok heuh. Cek. Tembakan mata tinggali budak ayeuna mah jempolna gararede di bawah lumpat aduh ngos-ngosan bae tungtungna udah aki-aki mah tinggali produk baheula sehat kajen ngarokok ge kami teu ngarokok onghek angger bae da baheula na murun kurang olahraga mata kolot baheula mah nepi ka puluhan tahun usia teh 80 tahun 80 tahun komo kolot baheula uyut anu di Kertajati dikubur yuswana paku sampai 105 tahun eta nu istri namina Nyai Kengsrong aya uyut kami nu di Indramayuna namina Buyut Jamat sabaraha usiana 102 tahun pupus tahun 2000 sareng 2005
langsung 100 tahun, milarian 80, 80, langki jeung generasi nu bakal datang cantang ku nepi ka dinya. Naon sababna? Barang hakana beda. Kaharepan imah tepira, kaharepan imah naik motor. Dititah ku kolotna meser naon minyak eta warung harepan imah nanyakeun kunci. Meser eta kata, meser minyak cenah. Kunci mana mama? Kaonar motor. Ya Allah. Eta harepan imah isin cenah. Kolot baheula mah lempang. Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke angkasa. Bersama teman bertualang. Pasti anak tahun 90-an apa lagu eta? Lagu naon? Ninja Hattori. Ninja Hattori yang sedang beraksi. Aing mah ngaji tebet Ninja Hattori. Gusti rasa biasa. Baheulana paku gitu. Seneng kana kartun. Nepi ka ayeuna. Bet kala capek geuning nya. Ngaji teh rek cicing, kayak minum heula teh lah. Sajam, Mbak. Sajam. Bismillah. Alhamdulillah. Geus ngap ya. Aduh, salatu ala Nabi Muhammad. Teraskeun. Tunduk teh. Berarti kudu sering nyanyi. Ninja atau hati yang mulia. Punten Mas yang gini Mas, ini biasanya gitu. Kok mau kamari abi Mas salto di panggung Mas gitu ya. Gitu. Pernah salto Bu, tapi ke panggungna gebang gitu, bolong Bu. Gitu dulu di Talaga pernah eta. Alhamdulillah. Salatu ala Nabi Muhammad. Tadi teh dugi ka mana ngaji teh karah. Mulai Ninja Hattori Pak sok di mana aya mau balik terangkeun Ninja Hattori Iwati diterangkeun ku si Uci Ustad Cirawa ayeuna geus meunang tapi sing tadi poho penting nerangkeun naon cenah geus langsung we Ninja Hattori. Naon eta teh Ninja Hattori gitu bejakeun wae. Eta mah khusus lagu generasi tahun 80-an. Halo. Alhamdulillah. Ngarasa kahutangan tapi lain ku amplop. Tapi ku naon? Kahutangan nyata ku kahadean urang sadaya. Sabab naon tah karasa. Jaga engke urang nalika geus teu ngora di bakal kolot. Di mana kolot sok aya umum cirina naon? Nyaeta bongkok teh kahareup lain ka tukang. Ngahabet kahareup, ngahaja ku Allah teh nu geus kolot tingali. Tong du dunia teuing. Sok tu masjid ramekeun. Ngahaja kieu teh tadele meureun cek urang mah ku pangeran teh dipaksa dagongan tangga wae kerja-jagna. Tangga wae kerjayana dipaksa ku Allah. Deuleu teh taneuh tempat pangbalikan. Taneuh. Leuheung urang lamun di alam dunia na loba amal. Pas urang loba kajahatan jeung tatangga jahat resep ngomongkeun tatang adu-adu tatang ninjem ka tatangga taramai ditanya cicing ba ditagih lulumpat aya nu kitu aya hadir teh ayeuna tiung warna naon pas begitu maut aya wawar langsung kupakungu. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Parantos mulih kajati mulang ka asal wastakna matiti. Titi Sumedang gitu. Lain titi Sintung Sari. Sing panjang umur matiti mah heueuh. Nyaya kitu aya matiti aya. Gusti matiti jaba pangharepna
Da kami mata apal hoream teh aya matiti. Matiti sing panjang umur amin. Da matitina punten lain matiti ieu mah matitina itu matina jauh ieu mah. Di Alaska matitina ge. Saha cenah nu maot eta cenah huatiti. Lah aing mah moal datang puas nya kunaon meuni hewa pisan ka matiti eta ngeujeun kekenceng nepi ka eueuh ceulian. Hari itu kapal ti kami mana eta dibere namut kekenceng bejana teh. Terus ya ku kami dibere. Terus eta kekenceng teh aya ceulian sadua-dua nya naha piuwihkeun eueuh ceulian sabeula. Atuh kekenceng teh leuwih nepi ka yeuna. Nah kami mah mau datang era cenah datang da keur hatena datang ngan jakal abong hatena keur teh jika nu bebe teh matiti mah ieu mah jalmi soleh puasa di baheula bager dina hatena mah lain ti baheula aman teh gara-gara maneh kekenceng aing eueuh ceulian naudzubillah ini. Tapi lamun ayeuna urang soleh sami moal cenah matiti deudeuh teh nuker dagang ditinggalkeun daganganna nuker ngadorong gerobak semar ditinggalkan gerobak semarna. Kenapa? Mungkin watiti teh aya lumpat bener naon sababna teu peduli kana gerobakna watiti baheula keur hajatan kami butuh hartos dipanambutkeun bahkan dibantosan segala rupa nepi ka jamaah daratang kabeh jasana watiti masyaallah bener ternyata paku aya hukum alam nu nyata naon harimau mati meninggalkan gajah mati meninggalkan tetangga mati meninggalkan hutang bener. Manusia mati meninggalkan amal. Pertanyaannya, ternyata apapun yang kita miliki saat kita jadikan amal nihil. Boga harta terjadi amal. Oh no. Boga ilmu terjadi amal. Punten. Boga tenaga terjadi amal. Maaf. Halo. Mata pantes paingan. Lamun teu bisa mere manfaat minimal montong ngarugikeun batur. Kartos ieu mah babantos hanteu kerja bakti teh ku pakuwu diuleum wayahna warga Sintung Sari cek pakuwu daratang urang nguras laut cenah kitu ieu mah teu datang ieu nah di tukang ngomong ge cek aing ge takapan angger wae dikuras teh kapan teu beak-beak ngabantuan hanteu ngomongkeun heueuh ieu si goblok. Aya nu kitu aya. Batur mah nyumbang ka masjid, ieu mah nyumbang hanteu ngomongkeun bae aya nu kitu aya. Ieu mah berjamaah tara tapi ngomongkeun nu berjamaah aya kitu aya. Ieu mah ngaji tara tapi ngomongkeun anu sok ngaji aya nu kitu aya. Ieu mah sok keul. Oh gitu. Cenah kitu. Jalma korek manehna bakhil. Jalma budug. Manehna rorombeheun naon jalma jahat cenah manehna pura gelut bae ibaratna kieu disebut goreng ku jalma butut disebut koret ku jalma bakhir disebut jahat ku rampok montong nyeri hate paku aya nu ngomong pakau paku mah eta mah korot manehna can pernah barang bere sare sing tibra dahar sing miras ece montong baperanting babari paperan dawukeun ieu biasakan ibu-ibu masuk hatena teh sok lemes sok apa ya lembut gitu mata disebutna ibu-ibu mah makhluk hal halus da hatena sensitif pakuwu ibu-ibu mah hatena sensitif teu meunang dipilaraan teu meunang lamun geus milara lamun hatena geus nyeri hate aduh bahaya hese pakuwu kajen bisa memaafkan awewe mah tidak bisa melupakan bener teh ibu-ibu deuleu gampang tersangka tuh ngaku matak lamun geus nyeri hate pamajikan hese pakuwu ceuk pamajikan berjuang air kau siramkan
nanggap Ustad Cirawa mah ngajina aya, dangdutana aya, Ninja Hatorina aya, komplit ya. Tapi bayarna percuma. Cek saha teh? Cek pamajikan. Kan tadi teh keur nyaritakeun perasaan ibu-ibu. Ya, ibu-ibu mah teu meunang dinyenyeri Bapak. Teu meunang, seneng nate diogo. Leres teu? Matak ogo pakuwu wih ti pangaosan ogo pamajikan ogo. Terus nepi ka subuh mah. Cek pamajikan, aing pamajikan salapi jadi gelo. Ieu cenah kitu. Gogo terus. Lamun geus nyeri hate hese diubaranana. Cek pamajikan bari ngahaluang di jero imah di kamar bari kunci. Cek salakina, "Neng, akang janji moal saling teu deui." Cek salakina eta, "Diwaler ku pamajikanna teh percaya, Kang. Kamari aya WA, aya telepon, dina tulisan namina nyaeta Jono, pas diangkat namina Sumarni." Pembohong cenah gitu cek pamajikanna. Moal neng akang moal sakali-kali selingkuh, teu percaya. Cek pamajikanna di jero imah bari nangkep bantal. Percuma air kau siramkan. Ayo teh cicing heula teh sabab kamari mah ngaji mana kamari teh ngaji di mana? Di mana kamari teh? Di mana? Cis, mana? Ciloa. Pakuwuna teh sawer kuring nyangit teh. Jeung bukuuna aya hadir. Nya sugan bae. Ulangi deui. Percuma air kau siramkan. Cek bago aing mah anjakal datang teh. Ti tadi geus aya hilafat montong datang kapan heureuh aing era. Merenya teu mere era. Geus baku tenang baku. Nanti saja di belakang panggung baku. Percuma air kau siramkan, percuma pupuk kau taburkan pada bunga layangan. Bantosan suar sawer. Mati untuk selamanya. Aing mah jakal teh di Ciloa aing. Di Ciloa mah aing teh di sawer meureun. Geus kajeun. Bunga tadi ge pendak da kami ge pohok. Ieu teh kapan kasturi? Aing kasturi teh kapan pakuuna teh ieu tah. Teu enget pas begitu dongkap. Astagfirullahaladzim. Kapan teh kasturi paku? Alhamdulillah. Bingah paku beun. Artina kumaha? Berarti urang teh sehat jeung panjang yuswa paku. Alhamdulillah lami teu pendak sareng paku. Ai di paling ditu mah sering paamprok, sering pendak. Sering ngaos si paling ditu mah di dieu mah nembean. Gitu. Alhamdulillah. Berarti ke bakal insyaallah ngaos deui. Mudah-mudahan tah eta awewe mah teu kaup, hatena dia nyeri. Matak au di sana teh kuduna diogo we. Diogo tetep fitrahna. Matak sakali-kali mah Kang, eta pamajikan urang teh bawa jalan-jalan ka ditu ajak ka toko emas. Bungah teh Bu. Ngomong ku aing di baledog ya cicing wae. Ditanya sampai 3 kali cicing wae. Lamun diajak jalan-jalan ku salaki ka toko emas, bungah teh. Kaki teu mikir ngabewa ieu teh. Dia tersangka ieu teh eling. Benar. Lamun dibawa ke toko emas, bungah teh. Kadang teu tersangka. Bawa ke toko emas, sina ningalikeun anu keur balanja. Nyarek naon ibu sok gagabah hirup.
Tebogana naon, boro bujeng meser emas di toko emas. Ditanya ku Bang Emok ge lumpat. Aya nu kieu, aya nu kitu. Aing masak ke jiga nu ojo kadenya cenah kieu tepat waktu dijamin. Wah nyumput budug cenah kitu. Kapan karesepna kieu eta. Aya pakulo jadi aya nu karari aya. Astagfirullahaladzim. Di situ sari aya nu sok arah Emok aya. Janji nasabah. Aing mah hafal. Kami berjanji bakal bayar tepat waktu. Lamun teu tepat waktu salaki digadekeun. Ai si Mas Kirung keur jualan es dawet. Ai ku istri digadekeun ka Bang Emok. Mas Kirung dibawa ditewak, gerobak dawet ditinggalkeun. Cek Mas Kirung, ayo naon ieu? Mas Kirung gayana, Bapak harus bertanggung jawab jadi jaminan. Kenapa? Istri Bapak telah menggadaikan Bapak sebagai jaminan. Mas Kirung nama keur usaha, keur jihad, pamajikanana deh. Aing mah lain Kirung ieu, Kirung itu. Ieu mah soleh. Mata punten. Ieu mah aya salaki di imah jiga nu alim gitu. Cicing we nyepengan remote. Aya salaki geus keluar langsung buka HP. Cetan kana grupna. OTW. Ayo urang OTW cenah mumpung geus salaki. Ya kaman cenah salakina keur gawe Gusti Rasul. Halo. Istri perlu dimanja, tapi punten ibu-ibu, suami ge butuh kasih sayang jeung perhatian. Patet ombeh kan itu. Bener aja. Salaki ngan eta mah katutup ku kandel beungeut. Coba pernah teh ningali salaki urang dieu ke di emper imah tak kieu. Pernah ningali ngahuleung bari ngarokok. Pernah tuh ningali salaki aja cali sorangan we. Pernah. Eta teh hatena mah keur bergejolak mikirkeun sagala rupa. Teu bisa dicurhatkeun beda jeung urang. Urang mah eueuh saha teh ngomong sorangan. Keur di dapur keur muleg gila cenah bawa salaki hiji-hijina teh ciga tatangga padahal mah SD bareng nikah ge payun heula keneh urang gitu maneh mah geus bisa meser mobil meser imah masalah nepi ka siku buricak burinong ieu boga salaki ampun teu bisa mawa beunghar eta teh keur sorangan nya komo keur aya batur. Mata tingali bapak-bapak uwi di sawah, pendak jeung paku, ditanya ku paku, Pak, tos di mana? Di sawah paku, mangga, beres. Ibu-ibu uwi di pasar, pamprok jeung babaturanna, pulan, tos di mana? Di pasar, apa teh di pasar ayeuna aya naon? Sagala upaya. Ngan ayeuna mah ampun mararahol tadi jeung ningali butik dinya ampun eta teh resep abi pisan warnana pink merekna Joya hargana sabaraha 350 tingali nanyana naon cing tos di mana ngajawabna saha eta teh mata bapak-bapak lah mata punten bu lamun ningali bapak-bapak salaki urang ya bercalik we dihareupeun imah punten tong diganggu keun antep sila kasurupan keun antep kenapa otakna jalan lamun salaki keur menyendiri otakna jalan lamun perempuan keur menyendiri berarti hatena keur jalan Kernaon cenah? Beda. Lamun bapak mah otakna keur jalan hiji, lamun ibu mah hatena keur jalan. Jalan-jalan ke mana? Kata tangga anu emasna burucak burin.
Pas karizkian da mentalitas pamer teu kaup di rizkian ai salahkeun teu menang warisan motor warisan teh dijual dipangmeserkeun emas da kamari pantau kamar poe Jumat dibuka gara-gara hayang emas jadi pangmeserkeun emasnya isukanana meser emas ya Allah eta pamajikan bagus tara-tara sasapu hareupeun imah isuk-isuk sasapu anehna sasapu teh 3 jam ti jam genep nepi ka jam 8 di dinya bae kerincing sugan teh es dawet ayu horeng teh tatanggana pakuwu keur sasapu geus aya 3 jam satengah kerincing datang tukang sayur cenah keur naon asa sapu we cenah dibukakeun ieu teh kitu beh tah deui naonna emas gitu ya Allah bilih cenah priogi sayur priogi ya Allah beda milihanana ge kieu ieu sabaraha cenah lain kitu ieu sabaraha ieu tempe mah 5.000 cenah 5.000 kangkung sabaraha 2.000 tah ieu tahu sabaraha 3.000 cek tukang sayurna nah nanya wae tidak ditemeuli-meuli dilihat ayo horeng teh bener dina tanganna ramo-ramona jari-jarina emas wungkul cek tukang sayur aing ngarti lain niat rek meuli ieu mah rek pamer emas nanya deui ieu cenah sabaraha daging cek tukang emas aing ge boga cek tukang sayur aing ge boga 15.000 orang teh tukang sayur ge boga emas dina huntuna 15.000 bungele aing masuk loba pamer aya di dia nu sok kumar pamer aya sarua eta teh penyakit hate cek tatanggana cie pamer maneh dengki batur boga kalah ka dipoyo sok aya kapan eta teh nya tetanggana meser emas deg hatena tetanggana meser motor deg hatena tetanggana meser imah deg deg tetanggana asup ka imah manehna ka IGD naudzubillah min please kenapa orang tidak bahagia mas kenapa orang tidak bahagia kenapa orang loba manusia teu bahagia bukan karena orang lain, tapi karena orang terlalu menyibukkan dengan kebahagiaan orang lain. Lupa dengan kebahagiaan diri sendiri. Kapan orang meser sendal? Nomor orang tetit, nomor 30. Lamun sikil orang nomor 30. Meser sendal nomor sabaraha. Meser sepatuna nomor sabaraha. 30, bener gak? Nomor 30, meser sepatu 40. Kumaha karasana? Goplak nyaman tuh era nu aya nomorna 30 meserna 20 kumaha karasana lecet aduh kajen bagus teh moal nyaman eta sepatu artinya khairul umur awsatuha hiduplah di atas kemampuan diri bukan di atas kemampuan orang lah kapan aya laguna tenang The Massive diundang mas syukuri apa yang sok cari cingut lagi balik dong ya api-api itu bisa hidup adalah anugerah tetap jalani melakukan ayo di kamar mandi gogorowokan jika nu teh ideng ayo di dieu terbaik. Oh biasa ngapain dong dia jeung cai. Halo. Kenapa orang hidup susah? Bukan karena orang lain, tapi orang sok nampi nikmat nu aya, mau poho ke nikmat nu aya, ngemut-ngemut deui nikmat anu teu aya. Hidup di luar kemampuan batur, mata please punten, Ibu Oce Neng, jangan sekali-kali hidup di atas kemampuan
orang lain, hiduplah di atas kemampuan diri sendiri. Lamun mampuna meser Supra anu babatokna trek ngajedog. Muntong maksa kredit PCM. Mending kena kajian tuh Supra babatokna trek ngajedog. Tok apa Supra apa? Kita babatokna. Batur mah digas teh. Di profit tigas, miskin eta daripada orang ayeuna gagayaan, hoyong tampil gaya, ya Allah nganggo emas, wah orang teh mapah ke pasar kieu, aya rampok, dirampok emasna, sebelah, cek tukang ojek, cenah itu dirampok emasna, kajen eta mah da lain emas kuningan. Kegayaan tolong teh balik deui eta rampokna teh goblok hanas aing lulumpatan ya cenah kitu hampuran mah cenah ya cek urang jadi rampok lain rampok nu meta hampura ka urang meta hampura ka rampok heuh paingan naon sababna urang mah bobodo rampok cek rampok goblok cenah hanas aing lulumpatan suga teh emas cenah Sintung Sari lain paingan. Mau di Sintung Sari mah loba emas. Nggak ada dorong gerobak. Sing panjang umur, amin. Insya Allah Gusti nu agung please bu. Buat apa gagayaan tapi tong kosong nyaring bunyi. Adigungku payung butut ternaha ka era-era. Ece, geuning teu boga teu nganggo cincin wios bisa usik-usikan. Ece, geuning eta pananganna eueuh emasan. Ya alhamdulillah masih tiasa mangnyangukeun kanggo caroge. Ari kitu, ece eta mah loba emasna tapi teu bisa usik tanganna. Nauzubillah min. Sok bising teu percaya ece, milih mana loba emas teu bisa usik, teu boga emas usik-usikan. Jawab dari suri mikir paling baledog ya. Kalau ka suri emak kalau ka hewe si emak eta. Lain jawab kalau ka hewe gini. So mending loba emas, teu bisa usik, teu loba emas usik-usikan. Ayo Ustaz, pilihan ke eueuh ecereug. Ayo boga emas teu bisa usik. Teu meureun setruk. Ka harti nu kadua, teu boga emas. Tapi usik-usikan ayo mun diga kumaha keur mah teu boga emas usik-usikan hayang normal ya geus rezeki. Halo, terkadang apa yang menurut kita baik belum tentu the best for us, belum tentu terbaik kanggo orang. Contoh kieu matak kieu tingali panganten baru deuleukeun ka dieu itu tingali ka dieu jalan minum heula capek. Sing toa kabalik ibu-ibu nu balik didoakeun salakina kabur. Bismillah. Iklan bismillah. Alhamdulillah. Salatu ala Nabi Muhammad. Sesuatu anu cek urang hade cantang to the best for us. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Terkadang cek urang teh goreng eta teh terbaik kanggo urang. Terkadang cek urang teh hade tapi buruk kanggo urang. Mata tingali cek, tidak semua daging menjadi daging. Ada kalanya tempe menjadi daging. Ada kalanya daging menjadi penyakit. Contoh. Halo. Hai. Hadap di tengah kabar alik. Da kami ge capek ieu teh. Itu contoh. Kenapa hirup orang susah? Ya sabab hirup orang hirup di atas kemampuan orang lain. Tengukur kemampuan di please. Secara kieu Kang, ece. Urang teh lebet ka bumi, nyandak dompet. Ya Allah, tilas sesa, tilas bayaran. Bayaran naon? Bayaran eta Bang Emok cicilan harian, mingguan, bulanan jeung sajabina. Aya sesa artos sabaraha 5.000 perak. Buka dompet paku 5.000 perak iya Gusti. Ngahuleung eta pamajikan. Katambi-tambi ningali caroge di luar imah keur naon? Ngahadian sepeda. Geus aya 1,5 jam kieu we. Rantena pegat,
dabongan eta rante teh tina tali rapia. Begat wae. Cek pamajikanna da abong rada bager eta pamajikan teh nang rada lieur wunggul. Liurna apal manehna teh sangsara kala kaloba hutang beuki sangsara. Kang mana ibade tuang aya kitu nyi cenah beas aya kantun sagelas artosna aya 5.000 Kang cik atuh milarian ka ditu sugan jadi tempe-tempel mah cenah kitu mangga Kang deregdeg ditiung eta pamajikan teh ditiung eceuk ditiung deregdeg kaluar ti bumi ya Allah balik deui ka poho can di baju. Kapan saking kita duit gara-gara duit ngan gado 5.000 ditiung geregdeg keluar ti bumi asup horeng teh candi geus di baju ayeuna mah keluar di ka imah ka mana ek neangan warung geregdeg di hareupeun imah aya mengkol saeudik pinggir tiang listrik aya warung di dinya ceuk sabaraha cenah ieu aya tempe aya tahu aya cenah sabaraha sabungkusna 5.000 cenah tahu tempe leres berarti lamun 2 10.000 hiji wae ceuk mangga bade nu mana neng eta we cenah eta tah tempe wae tempe 5.000-an ngan pas bade mayar pakuhu ningali keresek hideung ke cenah ceuk eta naon cenah keresek hideung buka bae cenah ya seduka mangga dibuka horeng teh ting-ting hayam aya 4 nanya sabaraha cenah ping hayam 25.000 mun awis baheula mah ieu teh 30.000 berarti murah abi hoyong eta mangga tapi utang kurang tong dipikirkeun kapan tetangga nu penting mah isukan bayar kamu belanja deui oke 5.000 berarti kurang sabaraha 20.000 deregdeg duit 5.000 menang ping hayam 4 Moli asapang hebatna. Salakina masih keneh ngaleresan sepeda. Cek pamajikanna. Akang. Gara-gara mawa ping-ping. Cek salakina bari ngagoe sepeda tah nu gelo datang. Akang tingali ning bawahna. Bajuna keresek hideung. Gusti, sok aya nu kitu teh nya heueuh. Tingali Kang, naon cenah Neng? Karesep Akang. Naon? Coba tebak Akang resep naon? Akang mah resep ping-ping tah. Ieu ping-ping Neng, ping-ping. 5.000 dapat ping-ping Kang. Goreng Neng, digoreng. Asap. Makan semangat. Salakina mah nepi kok da jeung ping-ping teh nepi ka 4 2 beak pamajikanna mah ngahuleung cuk salakina Neng nah geuning muni lalauran tuangna teraos kapan daos cek Akang mah daos Kang udur teh riat teh nya kunaon geuning alim cici batangnya mangga bihakan septilu eta samajikanna cicing we bari malaweung eta ngamam hiji teh beak tungtun aku salakina diseepkeun tibra sare salakina mah jam hiji peuting alileur salakina ningali pamajikanna cangileuk wae cek pamajikanna cek salakina Neng kunaon udur teh sok bebeja Kakang kunaon Akang ping-ping cek saha teh cek pamajikan ping-ping kunaon ping-ping nak dirampak ku salakina goblok lain eta cenah di mana eta nu kusia dihakan jadi jam hiji batur mata hajib paku ieu mah pasea gara-gara naon nanti cenah awak teh tanggapan ping-ping nu kusia dihakan kumaha isukan kudu bayar jadi dua nana teh bisa sare molotok nepi ka isu kabukti daging tapi teu bisa jadi daging dira lamun tadi sesuai kemampuan meserna tempe
Tidak, kajen tempe, tapi jadi Bener dah. Please, kesenangan itu bersifat semata dan tidak membawa ketenangan. Tapi ketenangan bahkan bisa membawa kesenangan. Ketenangan di mana? Anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dina hatena jal mu'min. Kenapa dina hatena jal mu'min? Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Jalma mu'minah gawena dikir. Mata tenang, dikir ngelahirkan tentrem lain senang. Seperti ngaji Bu, di bonusan tentrem hatena, senang hatena. Ibu maling tekanyahoan, senang teh. Yes, mendak duit 100.000 dina lancingan salaki. Senang. Tapi yakin salaki datang mual tenang. Aduh, salaki no bagus. Ma, aya naon kakanda? Ngali repis bapak teh nu eta nu warna hidung. Kitu kunaon cenah bapak? Geus mau ngalir ke. Tenang hatena. Bener teh? Tapi senang menang duit ha? Jika ngeridit seneng tapi tenang. Kok malah mentos tanggal sabaraha? 10 meureunnya. Aduh, aing mah asa dibuburu meureun. Kudu bayar mending kena Supra babatok. Aya razia atau ku naik Supra babatokna nu sok eta tah. Lain motor nu ditewak ku polisi jelemana gitu. Mikir naon cenah eta motor eta mah artina palawargi hadirin sadayana urang beungkeut pangaosana mumpung hirup hayu bebekelan bekelna nu bener ulah ku sombong da geuning malaikat oge diusir ku Allah ti surga teh lain pedah maehan mabok judi zina. Tapi naon sabab hiji ngucapkeun ana khairum minhu matak please. Ustaz Cirawa bisa ngomong nepi ka sajam leuwih bukan karena hebat tapi dihebatkeun. Aya guru jentre mah ieu loba-loba ulama di pali dieu nu leuwih etes ilmuna. Kenapa anjeunna ditutupan hijabna ku Allah sehingga ku masyarakat teu katingali sok buktina. Lamun aya nu maot orang Sintung Sari oge Ustaz Cirawa diulem. Teu sanu nguruskeunana ulama kiai tokoh sesepuh orang dia leuwih hebat ilmuna matak sing sering ameng ka para kiai silaturahmi. Jangan pernah hirup di atas kemampuan diri sendiri, syukuri apa yang ada. Jangan lupa satu lagi, ninja hatori. Urang doakeun mudah-mudahan Bapak Soebul Hajat digentosan sagala rupi perjuangan sareng pengorbanana ku kabarokahan dunia akhirat. Urang nu ngahadiran mudah-mudahan kacepratan barokah Soebul Hajat amin. Murang kalih mudah-mudahan sing sehat salamet tinggal cager bager wasilah hitana diangkat derajat panjang umur jembal milik rizkina janten kebanggaan kabagjaan Ibu Rama sareng kulawargi masyarakat tatanggi amin. Allahumma sholli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa tukhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu kulli sahabati rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hamdan syakirin ya Allah hamdan na'imin hamdan yufiuka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanika. Allahumma ja'alna syakuran waj'alna saburan waj'al aynana saghiran wa fi anasi kabiran. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa min tahawuli afiyatika wa min fajati niksatika wa min jami sakhatika. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al qalbana qalban syakira waj'al lisana lisanan dzakira waj'al auladana auladan sholiha waj'al ibnata ibnatan sholihah waj'al zaujatina zaujatan sholihatan wa ta'atan wa nasitata rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salukal ijabah sirul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shuratal ladzina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.